Jam sabarahanya ayeuna leuleus kieu ari teu saur teh. Gara-gara kaberangan karek jerek ngahuap langsung adan. Sakitnya tuh di sini. Ari si Udin kamana nya moal kitu nyieun mie di endogan. Cik urang intip bisi keur sarapan di dapur. Udin keur naon? Keur sare Idin. Sugan Idin teh Udin keur sarapan pedah eueuh di kamar. Kamana wae ngomong teh kan keur puasa maknya sarapan. Ya bisi we soalna kan tadi teu saur. Walaupun teu saur, ari niatna puasa insya Allah kuat tong dijieun alasan pedah teu saur. Bener oge nya Udin. Nya heueuh, walaupun sahur ari teu niat puasa anggar we mengkol ka warteg matak sagalana oge ku niat. Sok we Idin hayang kacai tapi Idin teh teu diniatan. Da pasti busiat dinu calana. Matak sagalana oge ku niat, geus pasti Idin moal busiat dinu calana. Siap Ustad Udin. Idin, tumben geus hudang. Biasana ge sore hudangna. Tuh nya urang mah serba salah, sare wae salah, hudang isuk keneh salah. Lain kitu Idin, menang sare pas puasa, alus malahan mah menang pahala, tapi ulah kamalinaan teuing. Ya enggeus atuh Idin rek sare deui meh menang pahala. Ulah sare deui atuh ari geus hudang mah, ari Idin hayang pahala mah lain kudu sare wae. Kudu naon atuh? Salat duha, tadarus jeung sajabana. Hayu atuh urang duha. Hayu. Alhamdulillahnya Udin beres oge asa tenang hirup ayeuna mah. Emang tadi hirupna teu tenang gitu. Teu tenang tadi mah gelisah, lapar, otak teh asa pabeuli ciga ibu-ibu anu keur milihan BH di pasar. Nah, jadi ibu-ibu keur milihan BH di pasar ari maneh? Nya pabeulitna otak teh siga ibu-ibu keur milihan BH. Tingali atuh di pasar ibu-ibu teh kuat ka pabeulit. Kumaha maneh lieur. Minum obat lieur mah. Getek atuh tedai cicing bisa dipencit gerak. Tong ceurik atuh daheureui tanyaan. Kan Udin mah ibarat coet jeung mutu selalu bersama. Idin mah ayeuna hayang hirup tenang, mengalir seperti air. Meh siga tai nya. Nah, siga tai. Kan tai mengalir di air, tenang, ngambang, terus palit. Jadi Idin teh tai. Heueuh oge nya. Jadi Idin teh siga tai atuh.